Ngahadiran haflah imtihan si Pangais sareng si Bungsu. Assalamualaikum, Bes. Tapi satu acan angkat ngahadiran haflah imtihan. Ieu teh bade beberes bumi heula we, Bes. Da menipa balatak kieu. Abi mah da teu biasa, Bes, pamingantun ke bumi kaayaan pabalatak. Asa sareuseuh we kitu katinggalna teh. Pami tos bareres makan jongjon tenang kitu kanu hatena teh. Pada melan bumi tos beres mah siap-siap we angkat. Soalna da murang kalih matos arangkat tadi ti payun. Singkat cerita ieu teh tos dugi ke acara haflah imtihan teh nya, Bes. Ari pas dongkap teh acarana teh tos dimulai. Tapi alhamdulillah kabujeng keneh ningal tampil si Pangais sareng si Bungsu. Eta si Pangais Bungsu pas menuju tampil ningal abi dongkap teh meuni langsung bunga katinggalna teh. Pas beres tampil teh ngadangukeun pengumuman peringkat 1, 2 sareng 3. Harap-harap cemas ieu teh nya, Bes. Mudah-mudahan we si Pangais teh masih bertahan di peringkat 1. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Keisha. Alhamdulillah geuning Bes si Pangais teh masih bertahan di peringkat 1. Ari abi mah nya, Bes, teu maksa murang kalih kedah gaduh peringkat. Nu penting mah tos kersa belajar ge tos alhamdulillah. Tapi alhamdulillah we kitu ari ayaan mah. Eta mah saukur bonus Kanggo penyemangat murang kalih. janten langkung semangat kitu kanu belajarna teh. Nya abi alhamdulillah ngaraos bingah kitu nya, Bes, ai murang kalih aya rankingan mah. Komo deui murang kalih. Mudah-mudahan we tiasa bertahan saterasna.